Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing kumaha daramang sadayana, mudah-mudahan Bapak doakeun murangkali saudara kelas 8 anu dipikadeuh ku Bapak dina poe ayeuna sing calager, sing sarehat, sing dijauhkeun tina barahi, sing dideketkeun kana milik rezekina. Mudah-mudahan atuh urang sadayana ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan dina danget ayeuna, dina poe ayeuna urang sing dijauhkeun tina virus-virus anu berbahaya, wabil khusus virus coronanya. Mudah-mudahan si corona teh sing dijauhkeun tina diri urang gitunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, teman-teman kelas 8 anu ku Bapak dipika hormat, dina danget ge insyaallah Bapak arek nyampaikeun bahan ajar bahasa Sunda anu berkaitan sareng materi kawih. Nah, materi kawih ieu panginten kamari ku urang sadayana parantos dipelajari, parantos dimaknai, ditelaah ku urang sadayana. Naon sih anu ngaran kawih teh? Teras aya naon wae dina kawih teh? Teras kumaha cara ngahaleuangkeun hiji kawih teh? Kamari parantos dicontohkeun oge tah contoh kawih ku Bapak nyaeta lagu Bubuy Bulan aya dina modul oge, sok buka modulna ku teman-teman sadayana. Nah, dina danget ieu insyaallah Bapak arek nyontohkeun hiji kawih ti Kang Oon. Judul laguna nyaeta Jang. Jadi poe ayeuna insyaallah materina praktek ngahaleuangkeun nyanyikeun hiji kawih bahasa Sunda anu judulna Jang, pangarangna ti Kang Oon. Oke ya, siap? Nanti kalian ikuti terus hafalkan, setelah itu laporkan ke Bapak. Oday. Jang hirup teh teu gampang, teu cukup ku dipikiran, bari kudu dilakonan. Jang jalan kahirupan teu sapanjangna datar, aya mudun jeung tanjakan. Kudu sabar dina kurang, ulah nepak dada beunghar. Salawasna kudu syukur eling kanu maha agung, kade hidup beusi kupur. Jang cing jadi jalma hade, cing jadi jelema gede, beunghar harta jembar hate. Jang hidup cing ngajalma turut parentah agama, ulah jauh ti ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dari sareng para kiai, hirup keunang ku wagingsin, ngarah aya anu ngageuing, mangsa lengkah ninggang salah. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyerikeun batur, ngarah hirup loba dulu. Raksa ucap lampat, tekad jeung tabeat, ngarah pinagih bagja, salamet dunya akhirat. Jang cing jadi jalma soleh. Oke teman-teman semuanya, itu lagu yang Bapak persembahkan untuk kalian dan kalian harus ikuti ya. Judulnya lagu Jang. Kalian juga boleh lihat di YouTube, di internet lagu Jang, gimana liriknya, gimana nadanya. Nah, setelah kalian menyanyi, setelah kalian menghafalkan ini lagu, lalu tugas untuk kalian sekarang bukan soal, bukan pertanyaan, akan tetapi tugas untuk hari ini kalian dituntut untuk menghafalkan
dan menyanyikan lagu Jang karangan Kang Oon. Nah, jadi tugasnya silahkan kalian hafalkan dan lagukan lagu Jang dari Kang Oon. Setelah itu kalian harus mengumpulkan ke Bapak, bentuknya yaitu lewat PN WA gitu ya. Kamu rekam suara kamu nyanyi di situ di WA, di PN. Setelah itu kirimkan langsung ke Bapak. Bapak akan nilai langsung gimana nadanya, intonasinya dan lain sebagainya, penghayatannya gimana. Nanti insya Allah yang mengumpulkan akan mendapatkan nilai baik dari Bapak, dan insya Allah A yang mengumpulkan. Kalau yang tidak mengumpulkan, maka kalian tidak akan mendapatkan nilai dan diancam tidak lulus dari pembelajaran Bapak gitu ya. Sekali lagi tugasnya yaitu kalian menghafalkan, kemudian menyanyikan, kemudian rekam di PN WA kalian, terus kirimkan ke nomor WA Bapak. Oke, itu ya, mengerti? Nah, teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kehidupan kita. Kemudian jangan lupa ada sebuah nasihat dari Bapak. Kenapa kita harus bernyanyi kawih acara sunah, padahal kan ini nggak penting, Pak? Kata siapa nggak penting? Ini merupakan salah satu seni yang ada di tataran Sunda yang harus kita memulai, yang harus kita lestarikan. Nah, budaya Sunda ini siapa lagi yang akan melestarikan kalau bukan kita semuanya sebagai orang Sunda, sebagai orang Bogor gitu ya. Jadi saya harap kalian mau melestarikan budaya yang ada di tataran Sunda ini ya. Terima kasih. Kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah tomat buah putih tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.